nu komen cenah teh jajan atuh di kampus Unikom nu aya di basement 1 nu aya di gedung baru cenah tah. Orang bahasa Jogja alay, sia teh salah karena mun marurah kieu atuh 10.000 ge geus warak ka dieu mah. Berikut situ pada ge adem ngeunaheun bersih tuh saya live musik di dieu mah ieu. Nah geus kami malih heula ieu buyung hayang nu hargana teh 14.000-an geus sagede banget sih kami. Orang di Cilebeukeuan teh alay, sia aing mah beda-beda kena pisan barudak. Ya mah mang teh salah ieu harga 14.000-an posina mah di badag kieu. Ari teh di dieu oge tukang nasi Bali nu hargana 16.000-an geus beunang sakomplit ieu. Ejek Bali 50 juta kali barudak kieu teh mah ngenang-ngenang teh. Miti hayam suwir urap baru nepikeun ka sate lilit aja sambal mata nagi aya barudak bener komplit ieu mah. Ya lo mah mang ieu jualan atuh sedekah ieu teh meni murah-murah teuing. Lamun aya cemil-cemil mah kalem we di dieu oge aya anu kecemilanan nu hargana teh mah 10.000-an aja. Ieu miti mie bakso jasukeun nepikeun ka sate taichan oge aya barudak ieu mah posina bage bener-bener loba kieu bisa keur sharing atuh ah.